Woi, dulur-dulur sadayana, ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul nu ngahibur. Dulur-dulur kontrol atuh. woi, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu kolot jeung nu ngora murang kali oge bisa Kontrol atuh. woi. Indonesia genep 2 di Aceh tepi Papua, komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol atuh. Woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, Kontrol atuh. woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh, woi, kontrol atuh. Kontrol atuh. Satu parugu jiwa amatnya ti kamari merindukan sang kekasih Saodah alias Odah. Dimanapun dia berada, Jambul merindukannya. Nah kamari Odah teh mutuskeun naa, padahal ate sayang ka Odah. Arek dikawin ge can aya modalna, cik atuh Odah teh sabar heula atuh. Mudah-mudahan Odah husnul khotimah. Husnul khotimah aot atuh utama selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahagia bersama lelaki pilihan. Udah. Hei, kontrol atuh. Ulah loba teh ngalamun, Mang. Kamari ge aya babasri loba teh ngalamun paeh. Jabrik disuarakeun yang hayang. Itu deh orang kerang menyendiri ya. Usir lain. Heeh, Mang apa? Hayang Mang Jambul naon ayeuna? Celele nasi goreng, es jeruk, es cendol, tah eta jeung cuci mulutna. Duitnya mana? Mana atuh, mana nu nawaran? Ajib amat. Ajib atuh, komo teu ngarik ngawap mah. Oh, jadi rajit kieu geuning boga parusin teh. Nu pertama di dia saha? Urang, geus ka ditu deui. Bodoh amat. Urang hang di dia dung. Geus ayeuna mah hayangna naon Mang Jambul? Geus, Ayo sok sangkana. Jeung Pak, ulah dipisahkeun Pak. Moal sok ayo we teruskeun. Pak ieu yakin mau dipisahkeun? Moal, papa keneangan atlet bikin UFC. Itu mah capek ya. Sarua nu urang capek. Saronde ge encan. Teruskeun atuh mun teh ara ka bapa mah. Jeung Pak. Capek. Pak. Deui mah Mang, 2 ronde deui. Ayo. Aduh, terus dong. Baik, Pak. Itu. Para saya aku naon sih? Iya, Pak. Mang Jambul kunaon, Bo? Ah, maneh yang di dieu geus indit ka ditu, urang yang di dieu. Pan urangnya yang di dieu, Mang. Urang nu pertamana di dieu. Urangnya yang di dieu. Nurutan wae dah. Hak dong. Aduh Gusti, kuatkeun hati abdi ngurusan warga nu araredan. Allah, kuatkeun batin ieu. Tuh, Mang, karunya atuh Pak Usro. Boga warga siga Mamang. Ngabatin di si Pak Usro. Kontrol atuh cacing pita. Dampal embe. Mau bener. Stres mau aya. Mana ada topi? Dah. Biasa we. Di tadi atuh moal ribut kieu mah. Ini meureun sorangan mah. Kopi ajib meureun Sep. Ih, manjiu nih. Hah? Manjiu, mantap jiwa. Mandul Sep. Mandul. Mantap endul. Oh, saya makoni dah. Jauhin tuh kopinya nih. Oke, Sep. Aduh, astagfirullah didupak. Gagal ya ngopi teh oni. Kang ngalamun beresan ye beli sieun aya mincak. Ya cugak batur. Urang kainget ka Mang Jambul jeung si Dudung, Sep. Apa jangan-jangan mereka terjadi sesuatunya, Sep? Naon urusan jeung gelas peupeus oni? Gawat, Sep. Tanda buruk. Sinetron wae dah, buru geus beresan dah. Ngan plastik.
sini. Lawan tuh nih. Tah. Ya Sep, full geus. Mau lah foto-fotokeun gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta naon Oni? Iya Pak, plastik. Nyaho jerona naon? Kepo. Astagfirullah, kontol atuh Oni, penguyus ya. Sabar Pak, sabar. Tadi di ditu mesti jieun batin ku si Jambul jeung si Dudung. Ayeuna di dieu nanya bener, dijawabna ku pakepo. Sabar Pak, orang sabar disayang Allah. Astagfirullahaladzim. Pak, si Dudu jeung Mang Jambul parasia kunaon? Teuing saya parasia naon? Aya di pos garing. Pake parusing ieu. Coba ti payun ya, Sep nih. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sih karunya tuh Pak Usul. Curang ke gareng we nama yuk. Oke. Alhamdulillah akhirnya kapendak neng. Bade tengis dieu kan? Aduh dong bade ngari dulu. Aya nu bade dicarioskeun. Aduh dong kan neng. Ulah ngagibah dosa. Ih, lain ngagibah. Ieu mah masalah hati. Astagfirullah, liper eta mah gara berobat Ya Allah neng. Ieu mah lain penyakit hati. Terus naon atuh Boleh pinjam tangannya sebentar? Sebenarnya dari dulu Adudung nyari suasana yang benar-benar pas. Mulai detik ini, hari ini, waktu ini, jam ini, Adudung ingin mengungkapkan sesuatu yang indah buat ini. Dari lubuk hati Adudung yang paling dalam. Sebenarnya Dudung Cin. Dong. Aduh Umi. Dong pangakatkan kasur bisi hujan. Umi mah teu ngartikeun. Ulah hese wae dititah. nya tuh tos ka ditu katelah kasurna. Nyantos Neng. Ayo buru Mi dah. Sedapnya Neng. Oh, nya Mi. Udah. Cina cek Pak Usro ke saya si Dudung si Jambul. Ini enggak wah. Berarti Pak Usro enggak bohong atunya, Sep. Ih, atuh teh nyaho nih, geus we urang-urang kenal deh urang tanya. Ini urang. Mang. Sep, nih. Naon? Bener Lin. Dia parasia ge si Dudung. Oh, cenah cek Pak Usro. Ya, kieu ya. Naon sih? Coba jelaskeun. Masalahna naon? Kok yujuk parasia sih gitu sih? Kadang heula kedeung anyar cerita ieu kedeung. Cerita. Kedeung heula anyar cerita. Coba. Orang bener ribut pusing tuh Kurang naon ieu? lain urang nu ancurna si Dudung rumah sakit. Wah, bener mah. Teu percaya mah engke teangkeun rumah sakit. Kunaon sih Dudung dinaonkeun emang? Botan ngaganggu wae urang keur galau hayo we di dieu. Ulah gitu tuh Mang, ulah galau wae deh tuh si Oni mah tara galau dah. Heuh daling jelema. Terus naon? Siluman. Gitu-gitu ge baturan mama. Heuh nih sing sabar heuh. Geus Mang deh. Kok jadi orang sabar sih? Nih, gua kudu bawa ulin nih. Belum ulin. Ka mana? Lempangan Nah, bener, Sep. Lempangan. Capek atuh. Allah, daripada gitu. Buru dah. Naon Buru. Sebenarnya kemana sih Neng si Umi sih ini kita kacika ngangkat kasur Neng aduh Neng Mang, kamu orang galau-galau deh ke hari tadi mamang galau jadi kacau karena gitu deh sarua galau mah cuma bikin batin telah Mang. Iya benar, Sep. Geus ulah ngomong wae lah.
Itu si Dudung mah, cenah di rumah sakit mah sih. Geus cager meureun Sep, kan robot. Robot kop. Kunaon teh itu budak Sep kacau ieu mah. Karena batin lah meureun nya Sep. Bisa jadi. Mau orang sampaikan yuk. Ayo orang survei mah. Saya survei membuktikan. Batin lelahnya dong. Kontrol tuh grip. Ieu mah teh mikir lelah we. Kunaon sih Dong? Kamu sedih gitu. Cerita tuh kasih teh. Kayak berajit. Kontrol atuh dan kenelin masalah tadi. Hayu ribut euy. Manjang. Kan orang teh saya ambek mana dong, susah senang bersama. Oh kudu nama gitu nih, urang-urang mah soalnya ikatan batin hungkul, ngabatin terus. Oh, eta mah maneh hungkul, da urang mah santuy dong. Oh, nu nganyin ngabatin teh maneh nih, magrib. Kontrol atuh. Enggak sarimu ngabatur deui mah. Teu ngaruh. Oke, lo guein. Oke, kita putus. Oke. Saya Sep nih, tinggalkeun jelema kieu mah. Ayo. Kaditu Mamang. Asep jeung si Oni mah saya kurang, Mama hungkul nu kaditu. Saya kurang. Saya kurang. Kurang sama saya kurang. Saya kurang. Woi, aya naon sih ieu? Rame-rame wae. Iya, Pak, tina ada begitu urang ngisa Asep. Maksudna kumaha nih? Urang ngisa Asep teh baturan Mang Jambul apa sih Dudung sih, Pak? Atuh teu nyaho. Tanya ke Bapak. Mang, si Asep jeung si Oni teh bujang. Urang trio bujang. Orang ge bujang. Atau jadi opat bujang. Hei. Bapak lagi bujang kene jadi 5 bujang. Mulai lelah ya batin. Parajit. Cocok, Sep. Berarti orang-orang saiketan batin.